Dodol. Cau. Nanti kan digabung sama kelas ini kelas berapa? Bandung Barat. Nada ulah nyengsol, orang nadanya nyengsol, balas ya. Nah enak, ketika kita menampilkan pemuji di depan para kepala dinas, nyanyian nyengsol ya ini gitu, kenangan tidak kenage, nah ya. Jadi harus bagus. Mau tampil bagus tidak? Kalau mau tampil bagus itu harus ditunjang dengan latihan yang keras, latihan yang bagus ya. Siap? Kalian mengikuti latihan? Oh, siap. 3, 1, 2, 3, 4. Bandung Barat, Gudang Tanjang berjuang. Ngalamun Nabi Jambar Waruna. Ngawangun Raja, warisan purwa. Wibawa mukti Kertara Harja. Sugih pangarti, nantinya pola. Nyundang yang tangan nanjer komara. Nyangga budaya. Madeg wibawa, luhur ajeuna, agung bangsana. Sehat lahirna, sehat batinna, setiap warisan jiwa sandika. Dua. Bandung Barat sayaga, Bandung Barat sawawa, Bandung Barat jaya. Tuh, Bandung gitu ya, Bandung Barat sakit tuh nana ya. Tuh, 2, 3, 4. Bandung Barat, Gudang Tanjang berjuang. Ngawangun Negeri Jambar Waluya. Ngawangun Raja, warisan purwa. Wibawa mukti Kertara Harja. Sugih pangarti, nyantrinya pola. Nyundang yang tanah, nanjer komara. Nyangga budaya, ngadeg wibawa. Luhur ajeuna, agung bangsana. Sehat lahirna, sehat batinna, jag-jag warisan jiwa santika. Bandung Barat sayaga, Bandung Barat sawawa, Bandung Barat jaya. Orang mulai diajar nulis jeung maca, lanjutkeun jati diri Ki Sunda. Ki Sunda teh urang Sunda ya. Terus bait kedua, nyanding opat wangun aksara Sunda, aksara ngalageuna, aksara suara.
Ka. Moal susah niwano. Niwano kan mengenal. Niwano agama ya. Terus nah ini susunan aksaranya. Iya aksara ngalagena. Iya aksara suara. Oh satu, hayu, kelas ada nala, ya. Nah, hayu kurang ya. Siap ya? Satu, 2, 3, 4. Hayu kurang diajar aksara Sunda. Kudu retes miboga benda budaya. Urang mulai diajar tulis jemaca nanjarkeun jati diri di Sunda. Nyanding opat wangun aksara Sunda. Aksara ngalagena aksara suara. Tilu belas sarangkeun jeung 10 angka. Moal susah miwana agama. Ya. Ieu aksara ngalagena agama. Cajana kadana pagama. Biarawa